Alhamdulillah ke mitra-mitra Garuda FM orang tiasa ditepangkin di sarang hiji acara anu maneh sempal guyon parahyangan si kundang garapan Kang Tisna di sarengan Kang Andi wilujeng ngadangkeun. Bisa, tong mawa-mawa karena soal dukun ah. Nah, Sini kena masalah ini teh. ini masalah kumaha? Siapa salah? Make jeng urang mah geus we. Ngubaran mah ngubaran nya. Yo mau make jeng bisa ngaganakeun duit kira duh siapa mah. Yang duit. Ada teh pada gudak-gudak. Itu merenan anu ngaganakeun duit teh apa loba-lobanya? Loba-loba. Duit eueuh merenan. Duit eueuh. Kertasnya numpuk. Siapa atuh nah? Mata kok atuh minta nah sok dibibitakan nu lain-lain lain maneh mah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tararik dia tuh. Saha Pak Ijo? Ade Pak Ijo. Oh, Mas, nah apa sok dia? Aya si bajangkong didinya ento. Aya si bajangkong didinya ento. Sok asup Mas lawa-lawa kagogorowokan di luar. Pajaraya naon ke diri rumah tangga ieu teh. Aduh. Kumpulkeun tetangga. Sok asup. Naon ini yang si Abas jangkung atau kapan nyaho imahna datangan we ka imahna Mas nganyangan ka dieu Aya ka dieu ento. Si bajangkong aya ka dieu ento. teu ningali ya Abah nah naon itu teh yang atuh Sok yo asup yo. Wah, kebenaran aya si minta. Bawardi. Piting. Datang lainnya. beunang Keningan datang, ini aduh Gusti Agung punten ibunya. Nyongkeun dolong godog dikawin gitu. Udah dihantam maganing ke saya betian di jero beteungna gitu. nyakeun ku abi dibantau saya itu mah Tuman eta kudu tanggung jawab. Kita termasuk non pelecehan gitu. Lantar dan saya lecet tadi. lain Lela lecet lecet. ai lecet mah gitu pelecehan seksual. Kayaknya kalau buat ngahinakeun ka emak atuh. Abdi mah sadi narido gitu. Sok ade minta. Beunang kita aya. Aya. Gini kan eta beunang ka bawah bisa. Ah. Pokoknya mah dibejakeun we. Tuh aya pasien mau duit 1 juta gitu. Di mana ieu nyemputna? Aya. Cicing di mana nyemputna? Keur ngajampe si wage mall. Oh iya. Hayang naon eta cenah? Aya tamu. Iya tamu ngantosan. Milarian abah ieu cenah. Hayang ditulungan. Kumaha damang badukun. Kulit. Saha ieu? Beda ku anu ngaboking abdi dengan saminggu berturut-turut turun-turun. 2 minggu cenah. Ya 2 minggu full nama. Sok Pak, kumata Bah. Tong api-api lah abah gini ya. Kumaha keacaan kagungan caroge ayeuna? Marora boga salaki beteung abdi reuneuh. Reuneuh. Kalau kaboga anak geningan di bawah sareng badukun deh geningan. Kumaha aya minta pertanggungjawaban. Wah, manya reuneuh. Temannya tuh hari digenyer gitu mah komo. Eta abah make kondom teu? Henteu.
Hari henteu atau apa? Nya gitu tak akibatna. Abah teh kan galak sakitu kumaha eta? Lain. Nya dugikeun ka kitu abah eta. Sudah nyariosna meni urui beuting. Nyarisna uruy kumaha? Cek abah teh ai nyai parawan dana parawan bisa terpercaya memanggawe cobian cenah gitu. Di jalanan gini katuna ibu. Ya tidak menit percaya dia nyebutkan parawan tidak percaya. Biasanya tidak percaya mah orang cobaan jangan gitu. Nah gitu mah satu tiasa juga baju. Baju nanti dicoba. Rok itu mah baju bisa dicoba heula. Sugan mama sami wae gitu. Eta geus dicoba kumaha nyariosna si abah teh mak. Ya we cenah ieu mah yakin. Genaheun. Terusnya nyoba ya. Abah kumaha tarik geus kitu. Kumaha atuh minta. Lain kumaha enak mah kudu tanggung jawab abdi nu era. Sabab ceuk si emak lamun abah teu tanggung jawab ieu rek dilaporkeun kanu berwajib. Termasuk pelecehan seksual. Komo abah status jadi dukun. Oh kapan orang mah jadi dukun titah maneh sia da aing mah teu nyaho nanaon. Nyeun keuntungan bersama lain joint venture. Aduh. Nya pokona mah bah kawin gitulah. Ya geus kieu mah kumaha abah lamun teu abah teu tanggung jawab nya meureun dilaporkeun ku si emak, si ibu ieu. Aduh. Nya teu naon gitu abah dosa lamun teu ngawin. Ngan kumaha dina pernikahanna moal tiasa masian mas kawin gitu. Nya eta mah syarat kedah atuh. Aya abdi mah mas kawin mah minta dikekepan 3 poe teureun-eureun we.